Sim kuring emut kana kisah jungjunan alam panutan urang sadaya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dina hiji waktos mantena nuju tibra dina lahunan istri nu paling dipika cinta nyaeta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dina eta mangsa aya cai ngecelak ragrag pas kana pipina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing horeng cai anu ngecelak eta teh cai socana anu mulia Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dugi ka Rasulullah nyaring, Rasulullah bentak ngaleret ka istri nu paling dipika cinta na teras tumaros. Kunaon anjeun bet sedih, kunaon anjeun bet cari nakdak, nah teu ridho dibawa sangsara ku kula, nah teu ridho dibawa balangsa ku kula. Baheula anjeun beunghar ayeuna mah sangsara, baheula lubak libu ku harta ayeuna balangsak. Kumaha walaranana anu agung Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, kula sanes sedih ku masalah harta beak, kula sanes sedih ku masalah dibawa balangsak, tapi kula sedih harta geus beak, harta tos ledis tapi perjuangan teu acan beres. Eta walaranana anu mulia Sayyidah Khadijah ngorbankeun sadaya hartana jang perjuangan Islam. Panyungkeunna teh mung sakedik Baginda Rasulullah teh baraya. Mantena nyungkeun upami ngantunkeun upami wafat cenah engke hoyong diboehan teh ku jubahna Rasulullah. Atuh tang tos ku Rasulullah dicumponan dina waktos ngantunkeunana, dina waktos wafatna Sayyidah Khadijah diboehan ku jubahna Rasulullah. Kabayangnya baraya diboehan ku jubah hiji jalmi anu pangmulia-muliana pangagung-agungna sajagat raya. Tang tos panginten di alam kubur teh tentrem, di alam kubur teh tenang, di alam kubur teh bagja.